Polontong jelema teh nanya-nanya nya. Kan orangnya. Oh, Naon sia? Bukan aing lin. henteu. Tong deheureun kamar ge eta jelema gagah preman. Gagah kumaha ieu? Pokona mah didinya tah eta anu nyekel parapatan di Lebak teh. Kudu Eh, bijakeun. geuning heueuh. Bisi teu percaya eta anu nyekel di Lebak teh kamari teh. Oh, palingan atuh. Pokona maneh bisi teu percaya dagor huluna kulingis. Gagahnya. Podar. Tuh aing masalah musik ieu euy. Entas naon sih make musik itu? Geus barang gawe. Seperti tadi ge ti isuk di imah, sare. Ah, kieu we deh. Ngomong Oh, lebaran wae. Aduh, bukan lebaran. Heeh, loba dosa pan aya naon ieu teh? Biasa we ngawakon gawe. Ngawangkong itu ternyata. Piluan dieu ku ah. Heuh bae tah. Geus lila tara ulin ka dewa euy. Tara lager mah syukur. Lain boga dulur, gering. Kamari teh nyeri tenggorokan. Tah kunaon sababna? Nyata gara-gara mah kadahar lukutek cenah eta teh. Oh, Tah, tah diobaran teu? nyata rek di ubaran teh cenah aya beja. Hah? Kudu ku pentil kadu nanyaan eta teh. Nyambaran paeh malak meureun. Ngaran aya ngadake beja mah geus ku pentil kadu teh da cager. Cagerna ku masalah kunaon? Da cagerna teh nepi ka ayeuna betaheun teu balik-balik. Udah di alam kubur sih. Tok. Naon? Maneh hayang apa teh film serem? Film sama naon? Hayang apa henteu? Oh, hayang Tentang istrina dibunuh dengan brutal menyesakeun anak jeung bapakna. Tah, terus anak teh diculik, diculik teh jauhnya. Dituturkeun we kudu jadi bapakna berkilo-kilometer. Hayang apa mung filmna maneh? Hayang apa itu film naon eta teh bangun serem nya euy. Apa? Hayang bener apa? Hayang Tah ada YouTube Pinding Nemo. Anak gede nyekeun we teh. Eta tinggi teh. Tuh mana apal tuh? Apal naon? Fatimah maut. Fatimah maut. Hah? Fatimah mana itu teh? Fatimah maut. Fatimah maut. Oh, nu mana itu Fatimah teh loba pan? Iya dibawain sakieu. Fatimah maut. Fatimah maut. Heeh. Oh, Fatimah maut. Heuh nya maut atuh. Aduh, ngaco dia kan. Suganti jelema. Ren, Euy, main nyaho tuh. naon tak? Di Indonesia mah teh dagang bubur teh dilarang keras. Keras naonana? Nya atuh hari keras mah lain bubur, kehead ngaranna oge batu eta sia. Tuh balik tinggalan. Nah ngomong jeung HP tah. Oh, kumaha tuh? Aing ditinggalkeun wae sorangan ieu teh. Oh, kenapa maneh? Dari ya? Betong diuk kayak. Karieu. Betong diuk. Sok kalau merah deh. Asih anjir. Gagang guys. Balik. Euy. Naga. Ngobrol apa tuh kehead? Oh eta. Oh, ya kopina itu euy. Di balangsak. Pas mereka dia dek nanya ke mana? Oh, nanya naon tuh? Kita hari urang teh lebaran teh geus 2 poe lin. Mas 2 poe meureun 3 poe ayeuna. 2 poe ayeuna nya. Teu salah mah urang satuntung puasa teh. Urang sok cerik wae panon teh. Kunaon? Tujug-ujug. Kunaon mah akibat tah? Heuy. Lain lada teuing ngam baso. Batal teh dong kitu puasana. Teuing da masalah batal jeung teu mah. Wah, kumaha ngadarna? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Urang teh curig urang teh. Kemah ulah ngadar baso atau tak ulah ladaan tah? Ulah ladaan. Heuh? Oh ulah ladaan gitu. Kurangan we can bae. Berarti beureun basona tambahan 2. Can bae ah, kumaha maneh we tah mah? Hei. Sok kalirkeun aya sih mah. Sayang bas mah ngeunung deh euy. Anjing gua udah Boy. Mana anak sehat teu? Gering. Sehat. Oh, sehat. Lan ek nanyakeun deh ka heuh. Eta masalah eta tukang, tah tukang heuh, Tukang naon? tah tukang naon anu malu-maluin. Naon tah? Teuing teu nyaho, betok aing. Hanya holen, Naon? tukang bangunan. Make bangunan. Pikiran ku maneh malu-maluin. Ketrok tah make paku. Nah, make ngerakeun. Malu-maluin. Palu kehead. Oh, palu. Dikor ku aja. Oh kitu. Heuh, kari teu? Oh. Manes teh ulah-ulah dek kana gawe bangunan teh. Nah, Malu-maluin kan.